kaum daku. Dina jero saminggu kaayaan samas asa beki marung kawut pipikiran. Kalawan itu mulai jadi pertanyaan dina batin, kunaon Nyimas Dede geus aya kana saminggu nanti datang-datang. Terus dina lengo deui nempuan keluar tapi teu boleh teu moal-moal. Diharap-harap sote lain boga harapan mikahayang ka dirina atawa ngarep-ngarep kikirimanana ngan perlu pengurus budak. Tungtungna sama soba ulah kejetul kasedih ras ditinggalkeun pun jadi pamajikan. Kabingung perkara ngurus budak anungan sahiji. Piraku ari kudu budak dibikeun ka batur madosa temenan sabab di lain-lain ge tetesan getih. Agus, hari ini waktu ayeuna sok boga isin rasa, wayana Agus katinggalina teh. Geus sababaraha poe ulang jenengku, we siga nu marung kamut hate. Agus teh geus ngarasa teu batal cicing yang ini. Ngarasa karugian rumah kuleri atawa ku si Aki sok deui rasa ragana. Lamun nya kitu taya salahna nyarita we terus terang di mata Agus jadi gede.